Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat raja yang zalim. Diriwayatkeun ku Al-Baihaqi di Bakri bin Abdillah Al-Mazani. Di zaman baheula aya hiji raja anu bedang kana parentahna pangeran. Ieu ku rakyatna di perangan. Raja beunang ditewak hirup-hirup. Rakyatna baradami atawa kongres. Kumaha carana maehan ieu raja? Nya aya ya kasepakatanana. Mending ieu raja urang godog kadek atau paehan bae. Dina garengseng tambaga anu gede. Gancangna gareseng geus sadia. Raja diasupkeun kana garengseng. Ieu seuneuna meuni ngakeur ngagedur. Ieu raja ngoceak sasambat kanu dianggap pangeran ku manehna. Disebut pangeranna oge pangeran anu kapan kaula teh nyambah ka anjeun. Geus ngusapan banget anjeun. Kaula teh geus anu. Moga aranjeun nyalametkeun ka kaula tina ieu bala. Nu diaku ku pangeran ku eta raja teh kabeh oge teu aya geuning anu nulungan. Terus eta raja cengkat ngucapkeun la ilaha illallah dibulak-balik. Ger teh hujan nepi ka manehanana pareum teh seuneuna teh katinggang eta ku cai hujan. Terus datang angin, gerengsengna oge ngapung ka bawah angin. Ari raja mah terus-terusan bae ngucapkeun la ilaha illallah. Eta gerengseng ragrag di tempat jalma-jalma anu teu nyahun ka Allah. Atuh jalma-jalma urang dinya teh gancang ngaluarkeun sang raja tina jero gerengseng. Bari naranyakeun ka raja. Aduh, kunaon ieu teh? Cek raja. Kaula teh raja anu lalakona kaula teh kieu. Sanggeus ngadarengkeun eta marehanana kana lalakona raja kitu kabeh eta rakyatna atau kaumna pada iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tabarakallah. Beginilah kisah seorang raja yang dulunya memang zalim, yang dulunya memang bodoh, mungkin zaman jahiliyah. Jadi kita dari kisah hikmah yang singkat ini ambil pelajaran bahwasanya kita jangan selalu mengambil keputusan atau memvonis orang, karena orang walaupun yang terlihat oleh kita bermaksiat, yang terlihat oleh kita berdosa, seakan-akan masuk neraka, akan tetapi jika rahmat atau fadl Allah turun kepadanya, maka bisa diupayakan atau bisa dipastikan ia akan masuk surga. Akan tetapi kita lihat dari kisah sebelumnya seperti Kirba Siswa yang 200 tahun beribadah dan muridnya yang hebat sangat luar biasa. Jika Allah berkehendak untuk memasukkan itu kepada isti'raj ke neraka, maka tidak menutup kemungkinan Allah sanggup dan kuasa. Maka kita harus hati-hati di sini. Baik dan buruk ada ketentuan Allah, dan kita hanya bisa berusaha dan berusaha. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah
dan dikuatkan iman Islam dan yakinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.